Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana fi hadzal masjid bisalamah wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji kali syukur orang sami-sami panjatkeun ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, berkat itu natuna orang sadaya dari sama biasa melaksanakan kewajiban yaitu thalabul ilmi, dan mudahan narubihal amaliyah bulan ieu masih aya dina ridwan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta mudah-mudahan sing jadi wasilah orang sadaya diangkatkeun martabat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat sareng salam mugia salamina dilimpahkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa para ulama, para sahabat, oke kasadaya nuturut kana ajaran mungkena harus naik dugi ka yaumil kiamah. Jamaah rahimakumullah, jalanan seueur pisan ibroh tanbih contoh wargi-wargi urang anu parantos mayunan, terkadang dina hati urang sok aya ngagerentes boa-boa nya geus teh giliran urang lagu dibina Indonesia dibados untuk ngasihkeun biasa tebal, untuk ngasihkeun biasa nyarios, hoyong istirdoa, hoyong dibebaskeun tina sagala anu dosa-dosa, khususna ima tina cariosan, wa ima tina perbuatan, wa ima tina harta bana atau napi katuangan anu katuang ku kibados teu sempet nyunteun ridho di para bapak sadaya. Mugi-mugi dina desa sadayana hoyong dibebaskeun melah mandar tina jantenkeun mamalah ka kibados di saat kibados tos tebet ka alam karja kumaha kitu sejak hapunten. Alhamdulillah dina pangapunten para bapak sadaya timal nolakna bidi dama aya dosa-dosa ti para bapak sadaya sok sanes dilisankeun dosa naon wae bentukna ku kibados tos dibebaskeun moal aya dan karya kaitan jaga hidup jamaah. Oke, mudah-mudahan kurang saling makura dina isaha di saat kurang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala tos hasil magfirah ti Allah Subhanahu wa ta'ala kamu orang sadayana. Amin ya rabbal alamin. Di antarana kabinah manah urang ku ayana kanikmatan anu dipaparingkeun ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dugi kadang ieu urang istiqomah dikawitan ti hudang sare langsung urang ngalaksanakeun ibadah disebut sholat subuh lamun tema anu teu tahajud, terus urang ngalaksanakeun aktivitas bahkan teu ninggalkeun kewajiban urang bisa kasibukan. Ayeuna dina penting ieu urang sadaya sabada ngalaksanakeun sholat akhir hari atau nabi di ujung hari. Mudah-mudahan hirup urang begitu hudang tina sare jeung menjelang rek sare teh dimimitian ku ibadah, ditutunan ku ibadah. Baik kautamaan orang Islam anu mana di agama sejen mah teu aya. Ibadah na agama sejen mah cukup kusami kusakali. Ini kagareja lagu nyanyi balik, juga bisa kusakali.
umat Islam begitu hudang sare ibadah di saat kerhirup di barang oge ibadah menjelang rek sare ditungtungan ku ibadah bahkan utama dari dina penting ayeuna mah samemeh urang ngagarap kewajiban anu sejen anu teu bisa diwakilkeun sapertos kabojo anu bisa diwakilkeun samemeh urang menjelang sare teh dituntungan ke tolabul ilmi anu mana pahala tolabul ilmi bisa memberi pahala-pahala anu sanes. Ieu mudah-mudahan baik urang sadaya sing dipaparingan kakiatan kaistiqomahan lain mungkul ala kadar nepi ka poe ieu hayang nepi ka beak umur anu aya dina awak urang salilana urang teu totot-totot ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala anu khususna urang hayang ulah ninggalkeun salat anu 5 waktu ulah salat 5 bari berjamaah. Kudu berjamaah salat di antawisna didawuh Kangjeng Rasul atani Jabrailu wa Mikailu alaihi wassalam sumping gakaula malaikat Jibril sareng malaikat Mikail. Waqala adawu ya Muhammad innallaha yuqri'uka salam wa yaqulu laka tarikul jamaah min ummatika la yajidu raihal jannati wa in kana amaluhu aksar min amali ahli ardi. Sareng malaikat Jibril sareng malaikat Mikail ngadawu ka Kanjeng Rasul wahai Muhammad Allah taala nitip salam ka anjeun jeung Allah Subhanahu wa taala ngadawu ngawartosan ka anjeun jalmi anu ninggalkeun salat bari berjamaah di umat anjeun jaga di poe kiamat la yajidu raihal jannah moal rek dibere ngamuk acan wanita surga boro-boro bisa asup ka surga ngameun oge geus moal dipasihan wa in kana amaluhu aksara min amali ahli ardi sekalipun eta jelema teh boga amal ngaluwihan amal sakabeh zaman aya di alam dunia komol eta jelema ala kadar biasa-biasa wae sanajan kaistimewaan dina amalna cek paribasana mampu membangun masjid ribuan masjid mampu ulangan ilmu haji ratusan kali lamun eta jamaah teu bae ngalaksanakeun berjamaah moal rek dibere ngambut acak sunyi wa tarikul jamaah jeung jamaah ninggalkeun salat bari berjamaah malmunun fid dunya wal akhirah billah naqul subhanahu wa ta'ala di dunya jeung di akhirat eta teh teu kajama anu ninggalkeun salat bari berjamaah kumaha hukumana keur kanu salat cacah ning salat pedah tara daek berjamaah geus model kitu hukumanana oh lamun kajama meureun anu tara daek salat itu nisbat lamun pas aya jelema jarang mingguan bari bodoh gitu nya aya karang jarang mingguan pasti lagi bodoh pas begitu mingguan kabeneran anjeun nanti ngapahan kanu tanah sholat pas itu jual anjeun mah salah pernah berenang dek sana sini gitu pas kabeneran bahas ada pas dirinya pas menana datang pas dibahas jangan tinggal sholat jaga di poe kiamat karena bakal makan di sana bahkan di dalam kuburan oge bakal gogosan ku orang itu sejak ulama oh waskan ka aing mah ya itu sih yang kami ngene itu diajak nah gimana najis aing mah jadi para buta orang itu kadang kala ban kerkaan dulu mah paham seperti itu ya kan insyaallah dalam gaya maksudnya terpanggil-panggil cuma orang tidak sholat bari berjamaah fisik keluarga orang ya. Dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah anu pihak khususna manane wallahu muradi hejal menjamin anu ariman ku anfusakum raksa ku anjeun diri araran anjeun kabeh wa ahlikum jeung keluarga anjeun bojo putra dulur tina naon naro ina panas neraka jahanam wa quduhan nas jeung ari suluh neraka jahanam teh nyaeta manusia wal hijarah jeung bangsa lawan
anu jadi sumberna neraka jahanam ya golongan bangsa manusia naudzubillah min manusia anu kumaha ya karena manusia anu tinggal karena sholat imam tetap orang kudu bari berjamaah soalnya dia mah orang getol sholat rajin tahajudna getol bahkan dua lagi di jawa tapi tarik berjamaah alasan nanti aing teresep kakieuina namanya teresep goreng patut cenah kieu eta mah jadi alasan anda beda butut kayak atau kayak gitu jadi mau berjamaah ayah memang diantara sholat imam nak diterima ku Allah lantaran makmuna tersebut kan tersebut eta di dalam protokol mana nah lamun tema kebuktian eta imam teh kasih kalau ada hayang atau misalkan goyang dongeng maksudnya nyawe nah memang sawajana imam eta mau diterima sholatna lamun makmuna izin eta imam ku antara kakasih kanana nah lamun tema izin beda dari takut dengan modal yang kahaya imam gitu itu mana sih jadi antawisna urang mah ulah ningali kaji teks sholat itu penting imam nak ulah umi maksud umi itu bacaan asing benar ya mau hidul hurufna sakamor bukan sahalusna cek ukuran urang we dari sampurna mahese yang cek kalau bisa sehalus-halusna ulah menclok dina dan bikin ulang anu mata karo baten karena makna dina Al-Qur'an khususnya bacaan Al-Fatihah. Kalian tahu istilahnya insyaallah di rahmah terus jika tergirikeun teh masa daya terus parase. Dan ukuran dina bacaan. Ngan rata-rata sok aya jalmi anu teu payaan mah ijid ka imam teh kedah memang kalakuanna tiga ijideun. Aya orang mungkin bahasa gigit karena ayah itu be ayah itu be ya dan mereka gigit ke jerman sarua ciptaan Allah kan ayah karena kelakuan kan wajib izin karena penting ulah anu perkara anu sakira mata jadi dosa berarti lain juga ini penting orang berjamaah terus kumaha lamun teu mah sakuman diriwayatkan an Mujahid radhiyallahu ta'ala anhu ana rajulan ja'ila Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ma dongkap hiji lalaki tumaros ka Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ma cek eta jalmi ka Ibnu Abbas ma taqulu fi rajulin yaqumul laila wa yasumun nahara wa la yashadul jamaah wa la yusallil bil jamaah pamata ala hadhil hal tali ayi sayyid wa mencegah seorang mah eta pamegat tumaros ka Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mah pandangan anjeun lamun aya jelema rajin tahajud hampir teu pernah tinggalin waya subuh nahar jeung sok dae puasa ulah poe tapi walayas hadul jamaah teu pernah katingali berjamaah wala yusolli bil jamaah teu pernah badaek ngalaksanakeun salat bari berjamaah pamata ala hadhil hal paling sayin gua kumaha lu kata jelema teh dikersakkeun naon bakal ka mana di tempatna orang bingung ditanya gitu nah sebab orang teh bisa tembus teh pandanganna anu ditarosa para wali mah golongan para wali ulama-ulama besar terus bisa ngahukuman langsung qala ngawalot kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mah wa linnar jelema anu model kitu sanajan tipe-tipe rajin tahajud di berang rajin puasa maka eta ditempakeun jelema anu model kitu bakal dina neraka jahanam naudzubillah min jadi bahkan naon pangna sampai ka wali ibatan sapertos kitu mati anjeunna galuh dari pidawuh Kanjeng Rasul sallimu alal yahudi wan nasyara wa la tusallimu ala yahudi ummati. Saur Kanjeng Rasul pek anjeun kudu uruk salam ka orang Yahudi jeung ka Nasrani. Dengan naon maneh ka orang Kristen maca salam, ka orang Yahudi oge rek maca salam. Teu naon. Tapi wala tusallimu ala yahudi ummati, umat anjeun ulah rek uruk salam ka umat kaula, ka Yahudi umat kaula. Ari ka Kristen mah dianjurkeun ku Kanjeng Rasul rek uruk salam, misalkan aya si Ahok. Oh, assalamualaikum. Teu naon. Kayak Yahudi, assalamualaikum,
Tapi umat Kanjeng Rasul ulah rek salam kayak Yahudi umat kaula. Sahabat kumaha kila manhum ya Rasulullah. Saha Yahudi maksud kesalira ya Rasulullah di umat salira teh qala alladzina yasmauna adana wal iqamata wala yahduruna jamaah. Disebut Yahudi umat kaula teh jamaah anu ngadenge kana seruan adzan jeung seruan qomat tapi teu daek hadir ngalaksanakeun salat berjamaah. Disebut teh Yahudi umat Kanjeng Nabi. Ulah tomor cek paribasana urang ngaduakeun alus uluh salah teh kenging sareng Rasul. Lamun aya umat Kanjeng Rasul teu daek ngalaksanakeun salat berjamaah. Padahal kurang alhamdulillah di kaum subuh aya darek menjelang yang harapan di subuh alhamdulillah orang aktif selalu ngalaksanakeun salat dari berjamaah. Bahkan anu haji aguna salat anu paling berat-beratna dilaksanakeun dari berjamaah teh yane salat isya jeung salat subuh. Nu panghampang-hampang nama nyata salat maghrib. Beda antara subuh jeung maghrib. Jangan bayaran aja beda. Orang sekalian maghrib pun subuh dipilihan. Bahkan lamun man sholal isya fi jamaatin pakaan nama qoman nisfalayl wa man sholal subha fi jamaatin pakaan nama sholal laila kullahu. Saha jalma ngalaksanakeun salat isya bari berjamaah maka dikaya-kaya eta jalma ngalaksanakeun salat satengah peding. Pernah teu urang setengah peding salat tah ku ngalaksanakeun berjamaah kan bisa dibere ganjaran ngalaksanakeun salat satengah peding. Buruhan keur ka jalma ngalaksanakeun salat isya bari berjamaah. Maka tong ani lamun-lamun tinggalin bisa mau lupa misalkan kita dulu jajan tak bisa pokoknya bisa jajan nah sebabnya mahal bayaran dan mahalnya jarang kabel pada Fortuner di orang sekarang orang kabel tapi hari orang-orang mau kan apa mahal bisa diberi ganjaran lagi seperti ganjaran zaman melaksanakan setengah puting jemput. Terus waman sholat subuh fi jamaatin maka ana masola lailatul lahu. Sahaja melaksanakan sholat subuh bali berjamaah maka dikaya-kaya eta jalma ngalaksanakeun sholat saeuting jeput ti maghrib nepi ka subuh. Masya Allah. Ada paingan eta panu rapat. Di benta-benta teh kana geus kadenge ada. Dibugakeun ku pojok. Ada. Umbe karek ada. Nges bertadan can udah dibus ya lecan komat nges komat di bejan tuh makanya sakit akhirnya subuh oge kabel campuran bohor keasaran asar maghrib kaisaanan subuh sama berangan kabeh Masya Allah maka diusahakan teman kurang gak biasakan diri begitu mungkin ngomong suruhan ada awal 8 Allah Akbar mimitian awalnya memang berat jadi mimitian selalu giat begitu ngadengin rasanya jadi terhadap tuna saja kegiatan aktivitas kenal baik tuna awal-awal memang berat tapi insya Allah kurang biasa melaksanakan seperti itu tadi tuna bakal ngadengin awal kurang memang kuping ada kurang sil tekabul sholat di awal waktu dan menjamin usaha ini terus kalau makan sedina alimah nggak gebrek awal pas sholat ini terus lebih ada saking kesian tinggal tetap pantai orang mah nggak gebrek teh lain kesian tetap berjamur lapar gebrek lapar kesian tetap buru beres tanur hujan Masya Allah yang bahaya nakukannya Rasulullah kosan balahi lagi sampai ke 12 balahi lo menjamah kedai berjamaah anu tilu balahi dikasihkan di alam dunia anu opat balahi di dunia tilu di alam kubur bahkan yang tilu dijaga di dunia rasa-rasa para ulama dibahas tapi hati orang terkadang masih kena hal-hal lain itu tergerak tubuh ngerasa sieun
kadang leuwih keneh ngawarok kana kahayang nafsu tibatan ngawarok kana nuran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu padahal urang dijieun ku Allah teh lain keur nyemponan si wajib. Urang dijieunkeun ku Allah di alam dunya teh lain keur senang-senang. Tapi wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dijieun ku Allah teh urang supaya ibadah, supaya berbekalan dari dunia maupun sinang. Sebatas transit sakedeung urang moal lila ya. Ya sakedeung ge urang pate asa kamari oleh budak keneh, bahkan disunatan ge inget keneh. Ayeuna geus ngarepan kana liang lahat, geus bautaneun teu karasa sakedeung dunia. Naon tujuan di kadunya teh supaya berbekalan, keur bekal jaga di akhirat. Rek di mana anjeun hirup rek di tengah apa rek di susah. Tak kalau kurang selalu emut kadinya, tangkos kurang mual pati di, kalau disusupi dulu melaan resik, wajib. Anu paling kudu dibelaan mah, kumacarana merasakan salah kepada di berjamaah. Dah anu masalah resik wajib mah, geus aya dina jaminan Allah Subhanahu wa taala. Selama makhluk Gusti masih kena diberi waktu terhirup di alam dunia, pasti rezeki disiapkan ku Allah. Sanajan teu boga naon sama sekali. Sawah teu boga kulit tara ka mana-mana tara pagawean suas ulang kasur. Tapi lamun eta jam masih kena panjang yuswa, pasti bakal aya rezeki masuk kana paham eta jam kana patuan eta jam. Tapi sebaliknya lamun jatah hidup tangga seep, sanajan harta leuyak di mana-mana, moal aya anu bisa asup termasuk cai saregot geus semua bisa asup. Lamun sebiak jatah lingkungan. Dan selama orang masih kena bernafas, tong mangku urusan dunia. Orang makan kalapan pedah kamar itu hasil panen, bapak hama bahkan tanu OGPA ucaa kakubur. Di imam pare ayat ini dua kita bingung. Dua kita mama itu pulang ketika panen. Nah pas umur orang mereka, tapi itu nggak panen itu. Barang sekarang yang mawar. Jadi orang bingung lah. Padahal Allah masih yakin. Salah kita jangan masih kena jatah umur, pasti rezeki dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas berapa tapi melaksanakan ibadah khususnya sholat 5 waktu. Di dunia mah teu kudu mikiran saja. Pikiran mah jeung anu kudu dipikabungah disyukuri mah alhamdulillah ya Allah abdi hidup di dunia teh masih sempat melaksanakan sholat tadi berjamaah. Nggak sih kue tak lah cukup kekurungan hayang menikmati saja. Ku bisa sholat di orang nafas alhamdulillah. Jumilat kota ini bisolat program Rasul. Ngajadikeun kabungah kana hate kaula ku ayana ngalaksanakeun sholat. Tak urang sok kumaha taran sholat. Disebut bunga teuing. Ada yang bukan bunga banyak, dulu lagi bunga. Justru dengan ayat sholat, mayoritas ayat di Indonesia anu berstatus agama Islam jarang sekali jelema anu ngabogaan penyakit stres. Tapi sebaliknya di negara-negara kafir, negara-negara anu saja anu jauh di agama Islam, nah seseorang jelema salah stres. Akibat naon jauh di Allah Subhanahu wa taala. Mata kiayakeun sholat 5 waktu sapoe sapenting teh supaya salamina eta jalma teu boga penyakit stres. Bisa dijadikeun urang jalma anu rajin sholat jeung anu jarang sholat. Pamunteun ge beda ya. Nu rajin sholat mah sanajan kulitna hideung tapi bakal katingali sinar kacahayaan. Sinar kabungah dina hatena. Dohir karena wajahna. Sebaliknya kalau menjelma kadang sholat sanajan awak ngagodas bakal katingali kusut dina hate dohir karena wajahna. Jadi katingali kelayu teu aya nanti. Lamun eta jalma taradai ngalaksanakeun sholat. Alhamdulillah sanajan urang padugasana urang jeung ulama-ulama mah da doa ibadah teh kan sakamampuan urang saalus-alus urang tetap kurang berusaha mata rajin ngaji teh sanajan bapak salah insyaallah kemudian ngaji mah
Bahkan saur Imam Syafi'i lamun di kampung misalkan pas-pasan ukuran eta jelema teh aya alakan 40 kakak ya anu aya ngalaksanakeun salat berjamaah Jumat kan salat teh kena 40 kali-kali anu saurang teu paseh Fatihah pan sakudeuna mah kabeh paseh Fatihahna bahkan di kampung rumah di kampung sejenak di tes rumah Fatihah anu lagi moalan teh itu bisa mau yang akhir lah kabeneran anu hiji teu paseh baca Fatihah kan kata jelema rajin kana pengajian rajin ngaji rajin diajar akhirna lantaran manehanna rajin diajar dihampura ku teu pasehna akhirna kabeh ku salat Jumat diterima ku Allah Subhanahu wa taala fatal kita kalau urang teu ngaji kali-kali urang bodoh ngaji naudzubillah bisi ngahajukeun kabeh sama sidit kabeh teu diterima salat akibat teu paseh dina Fatihah. Ayo urang mah aya kana Fatihah insyaallah aku udah mau sapoe tadi bisa berapa kamu Fatihah. Sudah harus semuanya mengenal Fatihah. Aku terus. Yang benar dia itu Allah. Dan insyaallah satu maha berlebih jelema mah acara jelema baheula. Lain kembali dina berjamaah khususna urang usahakeun istiqomahkeun ngalaksanakeun berjamaah. Lamun dina hate urang boga rasa udah dina ngalaksanakeun berjamaah hati-hati. Urang teh berarti rek teu ente pangku panyakit munafik. Salah sahiji cirina munafik teh jalma geus wegah ngalaksanakeun salat bari berjamaah. Maka lamun dina hate urang rasa hati boga rasa wegah rek berjamaah hati-hati istighfar dulu naudzubillah itu wa itu salah satu jamaah munafik sebab jalma ciri dan jamaah munafik di antaranya teu daek ngalaksanakeun salat bari berjamaah tapi sabalik kalau menjalmi eta rajin berjamaah tong lila teh teh kudu saumur hidup 40 poe 40 detik we eta jalma ngalaksanakeun salat bari berjamaah insyaallah menang 2 lulubaran di Allah Subhanahu wa taala surga Rasul menurut riwayat itu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin yudriku takbiratul ula kutibat lahu baro'atan sahaja man ngalaksanakeun salat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala ikhlas ngalaksanakeunna lillahna arba'ina yauman 40 poe 40 fi jama'atin bari berjamaah yudriku takbiratul ula bari ngidrok kana takbiratul ihramna imam teu tinggalin dina takbiratul ihramna imam. Karena kadang-kadang kan geus qomat masih kena juga. Begitu geus di masjid oge imam geus Allahu Akbar masih kena diuk we. Hayang mulu sujud, mulu ruku. Jadi mulu akhir we. Lain buru-buru ngidrok kana takbiratul ihramna. Justru nu mahal teh eta, mahal dina berjamaah teh begitu imam ngangkat kedua pandangan Allahu Akbar urang ditukang geus siap beres imam ngangkat pandangan kanan ada urang langsung ngangkat kedua pandangan tanpa mahalna urang pandang harapan ngomong isa imam geus Fatihah geus beres geus amin geus surat tengah-tengah surat kakak gereje nyampur masyaallah eta lamun apal kana bandar kana pahala eta jauh bakal ngarontok begitu imam ngalaksanakeun takbiratul ihram kan bener urang sok pokok gitu. Jadi hari-hari yang aja ngalai ge kada patek ruku karek Allahu Akbar. Ieu itu masih ukate. Atuh geus lain pahala nawi. Kudu lagi urang berusaha ngaidrok kana takbiratul ihram imam. Kudu buru-buru. Da anu meunang jaminan ieu teh jami anu salamina ja salami 40 dinten teh ngidrok karena takbiratul awal na imam diberi 2 lubaran baro'atu minanna wa baro'atu minanifaq dilubarkeun dibebaskeun tina neraka jahanam jeung dibebaskeun tina sifat munafik bakal diraksa ku Allah diberi taufik jeung hidayah ku Allah eta jalma moal boga panyakit munafik lamun urang rajin berjamaah lamun urang mudah kene kejar 40 detik saja ripuh kumaripuna laksanakeun 40 detik sampai salat berjamaah insyaallah bakal hilang penyakit anu seperti itu ya. Naon bahayana dina munafik
innal munafiqina bidakil asfali minan. Nah, bahayana ketika zaman munafik mah teu kira bakal dilolebkeun teh dina kerakna neraka jahanam. Nauzubillah min jika teu kira desak kana jika teu kira kan eta siksaan nauzubillah subhanallah. Ujung-ujung dina kerakna atuh cecak make sendal dina neraka jahanam sampai ka polo teh kagolotro. Komo di urang bari aya dina kerakna kakarek sendal mah unggul. Urang teu asup kana neraka nama sendal mana dipake. Polo teh kagolotro. Komo lamun urang sampai ka ngageus dina neraka jahanam. Kadang-kadang pan model awean mung canu dibita aku surga firdaus teh mung mung aing bari canu ka di neraka. Masyaallah. Sebab kata-kata persetubuhan pas penjara. Alhamdulillah, alhamdulillah. Atau ada menjelma mau sholat ya omongan sholat sudah rekos mau apa saya mau garwa ini kita mau modal itu kalau tidak pergi ke neraka. Neraka kan seperti mana? Enteng. Berarti kan jadi hati kumaha itu pergi ke neraka. Sebelum neraka cuma kayak kabuyan ini semewe, mau ke neraka. Alhamdulillah, mudah-mudahan orang masing kenging pitu berikut keluarga orang, orang juga orang rasa tak orang, khususnya orang sampai ke masing kene haya di hiji kampung jelema anu teu daek ngalaksanakeun salat talaki khusus takbir yang jamaah sabab eta teh imbasna ka gorengan teh kabeh kabagian. Lain ngumpul ka anu teu salat, kabeh kabagian. Eta simbawel anu tapi tidak sholat mah rajin sabarkeun urang saja nya isi nek kapoe ajakan urang kan ajis dan kene mah akalan cobaan resep ngerokok naon kasongan ngerokok doa sagede ya merasa lawan man lamun teu deket kene nyata di akalan teh make naon disebut siasat teu deket gocap urang anger aing masih git sieun kumaha we carana ate berarti kumaha Masya Allah. Alhamdulillah subhanallah. Kan di zaman kangen Nabi Isa kantos dipayukan terus di sejarah Nabi awaskeun ningali hiji kampung anu subur makmur gemah di pahlau Cinawi jeung pasar kolot. Katingali pepolakan nahar itu jalmi-jalmina sarongnya sakaropan. Angguana ge sararai katingali teh egar kata kampung sampai ka areus ka Nabi Isa ge ngiring istirahat mun aya di masjid atau masjid kan. Begitu beres hari ibadah teh jam itu langsung ngumpul di aula dalakar bareng berjamaah. Urang katingalina. Lih ka Nabi Isa sabaraha tinggal itu sabaraha tahun kapayun kadinya deui begitu kadinya deui janten robi. Eta kampung jadi berantakan penggunaan kacau ararah katingalina teh kersang. Sampai kan Nabi Isa munajat kalau subhanahu wa ta'ala Gusti mamakina di kampung mana jadi hancur kayak wahyu ti Allah subhanahu wa ta'ala wahai Isa bisa aja kayak kapal para di kampung dihancurkan ku kaula ku alataran aya jalma teu daek ibadah ka kaula si beungeut dina bahna eta masjid ke masjid kan nguliwat ka kampung si beungeut ngadon si beungeut dinya langsung inget deui cai nangek celak di eta kampung dicabut ka barokahan ku kaula di eta kampung. Nauzubillah min eta teh karek cai mun celak tina si beungeut di jalma nu teu ibadah pomo lamun sapopoe meureun uluk utak di sini kan di rumah liwat uluk utak di dieu. Nauzubillah subhanallah. Ya apa? Bahaya bahkan bahayana salah satu contoh An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala mata rajulun fi zamanin Nabi alaihi salatu wasalam faqama alaihi salatu wasalam ala janazati yusalli alaihi fataharaqal kafaru wa nadarahu Nabi alaihi salatu wasalam fawajada fi hayatan tamnasu damahu ta'kulu lahmahu pakosoda Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ayat dibaha nu pihak seuneu katos teh
bahasa Arab nahis boro-boro apa barisnya itu. Di zaman Kanjeng Rasul saur Abu Hurairah radhiyallahu anhu aya jalmi pupus lalaki. Di zaman Kanjeng Rasul masih kena jumenang. Beras Kanjeng Rasul bade ngalaksanakeun netepan eta jenazah. Begitu Kanjeng Rasul ngadep kana eta jenazah pas bade usoli ya. Usoli teh sok poho wae pada jarangna. Lalu nang teh nu nyalatan poho deui usoli. Bacaan teh bisa. Padahal malah muslimnya mau nanti mau pokok. Pokok sate berapa dah jarang. Lalu itu masih kayak malot biru mau apa pokok. Ternyata gitu kan. Kedua sate biru. Ternyata dengan ras lah meninggalnya di makamnya berbalak bakar. Sikap malah nyalatan. Pada ganjaran nyalatan makan kontan. Kadang-kadang kontan mulai milih. Itu yang milik mah nyata amplop kosong. Kan itu jalur armu langsung pokok. Mudah-mudahan kecuali Allah hadal maiti apa takdirati pada kitayatin. Istri, kecuali Allah hadil maitati. Kita ukur beda. Orang tu bisa aku kesunawe. Ya tapi nyelatan di masjid kalau dipayah dengan Allah. Bacaan tu bisa, arek kayak itu bisa. Fatihah kabeh teu naon. Allahu Akbar macam dia itu bisa. Latihan mah naon bisa lah. Ketika mau doakeun mereka mayit. Ya Gusti ngampura dosa imai. Allahu Akbar bisa liwas. Dia nyaran mah sarua. Ya asal ikhlas ya ulah karena ya pernah terus ya. Akhirnya Kira Allah bisa ngalaki nyalakan kumaha? Bae dia teu naon. Bari nyalakan mah bisa liwas. Gusti tahun-tahun tak mau kerja suruh bingung berapa ayah jami pupus di zaman Kanjeng Rasul. Begitu Kanjeng Rasul balinan tepan mayunan kaita jenazah patahan lokal kapan pada dorong Nabi sallallahu. Pas begitu Kanjeng Rasul rek angkat ke dua pandangan ketinggalan ayat iya kan dina jero poe. Pas bukan Rasul dibuka, begitu dibuka ternyata orang melit karena eta jasad najami balik ngagogosan karena dagingnya tajam. Ningali kaya itu sahabat sigap langsung keluar dapat pamabuk. Begitu rek dibabuk dikersahkeun ku Allah Subhanahu wa taala eta orang nyarita. Kasih Abu Bakar kasih. Wahai Abu Bakar, naon dosa kaula pangan anjeun rek nengeul. Abu Bakar kaget. Orang bisa ngomong. So Sayyidina Abu Bakar terus tahun sabna anjeun make ngigelan ka jenazah. Kaulah memang diparentah usaha. Diparentah Allah Subhanahu wa taala supaya ngegegelan kana dagingna ieu jelema. Lebih gairah, lebih kadatang ka kiamat. Alhamdulillah subhanallah. Lamun kiamat mah saming 2 minggu deui, mau ribuan tahun deui. Terus-terusan lagi bakal bosan buat orang lebih kedatangan ke kiamat. Bacaman keburu pihak sapoe oge dari kawasan Gusti mah ya. Jadi gede, jadi gitu. Itulah siksaan yang seperti itu. Terus kita harus dikusin bagasi. Naon sababna pangna Allah Taala marentah ka anjeun nyiksa ka ieu jelema jeung ngahakanan kana dagingna ieu. Cek eta orai kalawan izin Allah awalan karena pertausan sehingga bahkan sidik pangna kaula diparentah ku Allah supaya ngadaharan kana ieu. Janji jelema didatang ku kiamat ku alataran tilu dosa. Pokoknya al hayatu lahu salasu khotiatin. Boga tilu kasalahan. Muka hiji tarikus salat ieu jalma dosana taradai ngalaksanakeun salat. Wasaniyatu man zakat jeung teu daek ngaluarkeun zakat di saat geus bisa. Wasalisatu la yasma'u qaula ulama dosa lagi jelema teh taradai ngadengikeun kana ucapan papatah nasihat para alim ulama. Makanya kalau diparentah Allah surah nyiksa kaya jelema ketika datang ke kiamat. Itulah bahaya dan terusnya
jamin anu teu ngalaksanakeun salat. Para teu ngalaksanakeun salat teh mung dibedaan ku para ulama. Mata mudah-mudahan urang masih dirasa ku Allah bisa ngalaksanakeun salat dina saat ieu teh sing istiqomah nepi ka datang azal. Oge keluarga urang, bojo urang, kepala putra urang, cucu putu urang sadayana, turunan urang sadayana, turun urang tetangga urang. Mugi-mugi ya Allah sing paringan taufik sareng hidayah, sing sasarengan biasa ngalaksanakeun ibadah ka Allah, khususna salat anu lima waktu bari berjamaah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Tidak ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanika wa li barakati ya Allah ya fauna nabi pamina wa mafiana nabi ya Allah amin Allah subhanahu wa ta'ala kita amara pada taqabbal minna innaka antas samiul alim amin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil amin ya Allah ya amin subhanallah wa bihamdihi Fatihah. Ya kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.